Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Keramik dua. wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah dina pertemuan anu ayeuna biasa patepung laung patepang wajah dina kaya sehat walafiat dina rangka mengkaji syariat agama Islam. Anu sakumaha pidawuh Rasulullah SAW mayuridillah bihi sing sajama anu kersatkeun wa Allah eta jalma khairan jadi jalma anu halus anu salih anu salihah yupak irupidin mangka ku Allah bari sedih pahamkeun dibere ngarti kana agama. Jadi setiap jalma anu soleh salihah insyaallah berarti kata jalma teh ngarti kana agama. Jadi sabalikna jalma anu teu ngarti kana agama insyaallah jauh tina kesolehanana. Sabab kudu ngarti heula kana agama. Naon agama teh? Agama teh aturan hirup ya. Aturan hirup anu hubungan antara urang sareng Allah Subhanahu wa taala diatur ku agama. Oge hubungan hirup antara urang jeung papada urang oge jeung manusia saja. Nah oge kebiasaan sapoe kebiasaan ieu sapoe eta diatur ku agama. Nah ieu aturan agama teh meliputi atanapi ngaliputan karena hiji akidah cara berkeyakinan, nomor kaduana pengabdian ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Katilu kebiasaan sehari-hari disebutkeun akhlak. Nah jadi dina bahasan anu ayeuna insyaallah nyarupina ngabahas ngeunaan masalah nomor kahiji yaitu masalah akidah. Jika nata cara yang ngebahas akidah. Nah ieu teh ngarupikeun sebagian istilahnya akidah. Akidah atau istilah lain mah tauhid
Tetapi istilah Al-Quran mah iman, keimanan, iman. Bisa disebutkan akidah atau tauhid atau iman, keimanan. Naon ari anu disebutkan akidah, oge naon anu disebutkan tauhid, oge naon disebutkan iman. Nah ieu kecap akidah teh teu ujug-ujug. Teu ujug-ujug ayeuna ngabogaan istilah akidah we. Tapi aya asal usulna akidah. Akidah teh tina badi cokot tina bahasa. Akoda ya hidup dan tetapi akidah akoda yakidu dan akidatan akidah. Jadi ieu teh ngarupakeun bentuk angka tilu asal tina kecap akoda yang hidup dan akidatan anu hartina ikatan tali ikatannya ikatan. Tuluy tauhid asal kata tina wahada yuwahid tauhid artinya keesaan. Ikatan keesaan lamun kusunama ngahiji ngahiji. Lamun iman tina kecap amanah ieu minum imanan artinya kepercayaan. Akoda yakidu dan akidatan artinya ikatan tali pamengkeut pamageuhna. Wahada yuwahidu tauhid artinya keesaan. Tanapi ngahijikeun wahada ngahijikeun. Amana yu'minu imanan kepercayaan keyakinan. Jadi sakabehna bentuk anu katilu akidah tauhid iman. Bentuk anu kahiji akoda artina geus meungkeut nya nuduhkeun kana waktu anu geus kaliwat fil madi yakin keur atawa bakal meungkeut bentuk fiil mudhari. Dan akidatan beungkeutan ikatan eta merupakeun bentuk masdar. Jadi ieu teh merupakeun kata kerja
Pieu madi nuduhkeun kana waktu anu geus kaliwat. Pieu mudore nuduhkeun kana waktu eukeun atau bakal dilakukeun. Masdar naon tah masdar? Kata kerja anu henteu dibarengan ku waktu. Seperti akoda geus meungkeut yakidu eukeun atau meungkeut dan akidatan beungkeutan gitu ikatan. Wahada geus ngahijikeun yuwahidu eukeun atau bakal ngahijikeun tauhid sahiji. Amana geus iman yu'min keur atau bakal iman. Atau amana geus percaya yu'min keur atau bakal percaya imanan kepercayaan. Atau geus ngayakinkeun keur atau bakal ngayakinkeun imanan keyakinan. Firma di T lamun bahasa Inggris naon? SMA. Kata kerja bentuk lampau. Ari ahli Inggris, ahli. Namanya Mau. past tense. Past tense. Ya. Lain past tense. Past tense. Hari waktu sedang present tense. Present tense. Hari kata kerja yang dibendakan, kata kerja nanti dimakai waktu. Jalannya bukan pakai ini. Nah, jadi secara bahasa mah disebutkan akidah TGW ikatan, beungkeutan gitu. Tali pamage. Wahada wahid tauhid secara bahasa artinya keesaan. Oke. Iman secara bahasa artinya kepercayaan. Jadi arti lafdiyah. Ya. Arti menurut bahasa. Upama arti kita kasupkeun kana pengertiannya. Pengertian kana. Kami teh pengertian. Pengertian yang disebutkan akidah, disebutkan tauhid jeung masalah iman. Secara bahasa ye. Nah, secara istilahnya kudu kabawa kabehanana. Aya ikatanana, aya keesaan, aya kepercayaanana. Anu disebutkan akidah menurut istilah nyata ikatan hati. Nah, ikatan hati pikeun percaya kalawan yakin. Ikatan hatinya tadi bisa disebut ikatan hati pameungkeut hati pikeun percaya kalawan yakin kalawan percaya kalawan yakin Allah Subhanahu wa taala hiji-hijina keesaannya hiji-hijina anu pantes disebut pangeran gitu. Atau hiji-hijina anu pantes disebut pangeran teh Allah Subhanahu wa taala. Ikatan hati
pikeun percaya kalawan yakin yen Allah Subhanahu wa taala hiji-hijina anu pantes disebut pangeran gitu. Jadi kabehana ke bawahnya ikatan hati pikeun percaya kalawan yakin yen Allah Subhanahu wa taala hiji-hijina anu pantes disebut pangeran. Nah jadi salian ti Allah mah teu pantes disebut pangeran. Dina Al-Qur'an aya nu dicap akidah nya dina surat Al-Falaq min syarr wa min syarrin nafasati fil uqad. Nah, fil uqad. Nah, fil uqad. Min syarri tina kejahatan, tina goreng-gorengna, tina kejahatan, napasati anu niup-niup pil ukodi dina cangreut. Artinya cangreut teh tali pamageuh nya, tali pamageuh. Tetan rangkeun perbawa setan, ilmu perbawa setan. Nya di zaman baheula tamanya di zaman Nabi Musa alaihissalam, maka loba jalma anu sok jahil. Ada jahil kan? Isam ya, jahil ka baturna. Tina ladang eta kajahilan teh nepi ka suami istri anu keur harmonis oge nya, sakinah mawadah warahmah tuluy deureuyan ku ilmu manehna bisa jadi perpisahan, bisa jadi pecah, bisa jadi cerai gitu. Tapi ameneh ilmu setan masuk lagi syari kejahatan ilmu setan. Eta kitab muka dina Al-Qur'an. Kunaon cenah diikatna kitu hubungan urang sareng Allah, hubungan urang sareng urang oge jeung makhluk anu sejenna. Oge kaasupkeun nya urang jeung makhluk anu sejenna. Kunaon tah pamengkeutna teh? Di antaranya dipaguhan keyakinan ke Allah sehingga biasa diucapkan di rangka yakinkan ke Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ucapan naon? La ilaha illallah. Tapi kageninya si salajama mengucapkan la ilaha illallah dina nalika menjelang maut, maka bakal asup ka surga. Bakal asup ka surga. La ilaha teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan illallahu anu Gusti Allah. Yang kade nusak biasa jadi ucapan sapopoe kadang dina naon gitu aya karewas atau manaon gini-gini tara la ilaha illallah tapi aya singkatan la ilaha an aya di la ilaha la ilaha cenah la ilaha bahaya lamun ayeuna ngucapkeun
artinya Tidak, tidak. Tidak. daya pangeran, Daya pangeran. daya pangeran anu wajib disembah, La ilaha. la ilaha mah. Tamatak di mana nalakinan atau ingetan kajalma anu menjelang wafat tongkun panjang deui. Ya. La ilaha illallah. Sakbisi putus di tengah la ilaha. Teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan. Ya teu aya nya. Sarwajib teu bertuhan. Bertuhan. Nah sakomo make la ilaha. La ilaha. Pan la ilaha illallah. Atau melalui dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta teh ngarupakeun tali pamageuh hubungan urang sareng Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya lamun urang ayeuna. Anu disebutkeun naon kitu. Gampangnya gampang. Mageuhan kana eta tauhid kana eta akidah. Pamageuna ku kecap la ilaha illallah. Gampang. Oke, kaasup rasional. Gampang ka harti, ya, gampang ka harti. Ari geus rek milih saha deui kitu. Tauge pikeun urang mah deui nepi ka ngayakinkeun kana isi kalimat la ilaha illallah teh kadang teu aya teu make proses anu panjang. Ujug-ujug bisa we ngucapkeun jeung ngayakinkeun kitu. Sugan diajar ngayakinkeun ka Allah teu. Ujug-ujug apa? Tapi seperti Nabi Ibrahim apa? Ayeuna keur netepkeun pangeran Allah teh. Hubul. Tapi kalau melalui penelitian karena bulan, bintang, matahari banyak. Matahari karena bintang heula. Bintang lenyap ditolak jadi pangeran. Muncul di bulan gitu. Muncul di Panampoen pernah diaku jadi pangeran. Maka jadi keyakinan maka kaula moal pangeran kanu sok lenyap gitu. Kanu sok lenyap. Lebih ka nangtukeun pangeran Allah teh lalakon apa aja gitu. Nah, oge saterusna sesuai jeung tugas anjeunna. Ngabasmi pangeran-pangeran anu leuwih ti hiji. Tegasna mah patung-patung sesembahan. Dibasmi sok sanajan hasil produksi nu jadi indung bapaknya. Sok sanajan diancam nepi ka disiksa ku ngarupakeun pembakaran ku usul. Tapi sanggup menghadapi tantangan seperti itu. Nah, duika anjeunna kenging julukan tokoh ilmu tauhid. Daya deui nya. Di antara Rasul mah anjeunna anu kagungan julukan tokoh tauhid gitu. Mari kitu nyata nepi ka netepkeun pangeran Allah teh make perjalanan panjang.
oge pernah ngabasmi ya. Pangeran-pangeran anu leuwih ti hiji tadi patung-patung sesembahan duwi ka anjeunna kena sanksi hukum ti raja waktu harta. Toge kaduana mempertahankan kalimat la ilaha illallah nya urang mah santai-santai ya. Daya rintangan. Tapi di zaman baheula mah di zaman anyar-anyar perkembangan agama Islam, anyar-anyar Rasulullah Muhammad diutus jadi rasul nya kacedak pisan dintanganan. Magehan keyakinan kana la ilaha illallah. Contohnya seperti keluarga Yasir, ya, salah sayyidina sahabat kanjeng Nabi Yasir. Eta mah sakulawarga Yasir, terus istrina, ya, istrina, terus putrana. Napi ka teh aya poe tanpa siksa unggal poe disiksa teh alatan naon nya alatan milu iman karena syariat yang dibawa ku kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anjeunna jauh-jauh di Yaman ayeuna leumpang ka Mekah nya leumpang teu make motor teu make motor, teu make mobil nya. Teu make Honda. Teu kaasupkeun ka zaman beunghar gitu. Di Yaman ka Mekah bade nepangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya dina waktu harita anjeunna asup Islamna teh anu ka 30na. Jadi asup Islamna Yasir terus bojona sareng putrana eta teh anu ka 30. Jadi saleutik keneh anu asup Islam waktu harita. Nabi ka Yasir nya istilah teh seet ku panyiksa. Dibawa ke pegunungan di poek naluhur batunya kita we baheula mana panyiksaan teh dibawa ke luhur gunung siksa di poek naluhur batu bari ditilihan ku batu ku batu mun batu leutik mah ieu mah batu gede luhur gunung naon sababna sabab magehan eta la ilaha illallah. Manehna dipaksa oge, dipaksa kana kudu mangeran kasarian ti Allah. Dina zaman harita anu disilahkeun Lata wa Uja. Nya Lata jeung Uja nya tetep model mah bening kunjiri atuh ngabohong-bohong teu teman ngabohong kajian tapi ka nya lebih ka wafat. Terus menjadi istri na tapi ka wafatna teh alatan dipangan digorok dihangat nepi ka luhur nya dina kaya anjeunna narohkeun nyawa keun bae kitu asal ulah lesotina la ilaha illallah ngaku pangeran ka Allah. Terus anu jadi putra anak kitu di ngan peda ya putra nama pernah ngabohong gitu ngabohong nya ucapannya bungkul ucapan kaya di pangeran kajaba
Lata jeung Uza gitu. Sok sanajan eta jalma-jalma musyrik kupar Mekah teh arapaleun ye Putra Yasir tegas nama Amar ngaranna ngabohong lah cenah budak eta cek urang mana api-api tapi tetap bertahan. Nah nepi ka salametna anjeunna mah salamet dari kamiring sabaraha tahun perjuangan sareng Kanjeng Nabi. Dari ka anjeunna kantos ngiring 13 kali peperangan ya, perangan jalma-jalma kufar Mekah. Jalma kafir, jalma musyrik. Sabab orang Quraisy mah zaman harita kahiji cicing dina agamana teh jadi jalma anu musyrik. Percayaan ke Allah, tapi ibadahna karena patung-patung sesembahan. Lebih kapinu ceningnya sabudeureun Masjidil Haram teh dipimpin ku Abu Jahal. Abu Jahal Sufyan. Jadi jalma musyrik. Tapi kan Nabi Muhammad SAW maranehna kufur teu iman. Malah sabalikna ya, gitu. Sabalikna ngahina terus nanti nganiaya ngabunuhnya pewarencana terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi jalma kufur karena Al-Quran tak percaya. Yang disebut nya jalma kufar, jalma musyrik kufar gitu. Yang musyrik oke kufur gitu. Jadi alatan kufurna Kanjeng Nabi oge kana Al-Quran. Eta keluarga Yasir. Kaduana Bilal, Majin Bilal. Bilal teh awakna leutik berkulit hitam. Nya. Harita di Mekah makan betik na awakna betik hideung di. Nah terus tauge pendikat anjeunna jadi hamba sahaya gitu. Jalma beurian aya dina kakabasaan jalma anu sejen. Nah dina waktu harita anjeunna dikuasai ku salah saurang jalma. Jalma kufur nya, jalma teh. Nah terus sanggeus nincak dewasa ngagunakeun akal pikiranna yen aya rasul anu anyar gitu. Nah, terakhir Rasul Muhammad SAW. Nah anjeunna teh osok nepangan dina nalika Kanjeng Nabi aya pertemuan itu nya maksudna teh ngajar Islam. Mimiti mah ngajarna teh anjeunna di Baitul Arqam, di bumina Arqam. Sawisna sahabat anjeunna bersusurumputan deh. Jadi sok mau karena jadi dudungan teh. Nya ari minang jeung minang mah aya nu bejakeun kadununganna yen Bilal teh sok nepungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya atuh niang balik teh panditanya jeung disiksa kudu jadi dudungan teh. Ecek Bilal teh nya abdi marek taat ka anjeun ngaku selaku dulungan ngan peda dina pelebah ka pangeranan mah nya moal cenah maturut gitu maturut. Nah eta oge bari masih kene ya berenangnya karek dewasa karek dewasa
nya utama nama setiap nepangan kanjeng Nabi balik nate kudu we disiksa. Nya siksana teh kitu pagaweana teh telas serta seujit dibawa ke luhur gunung, dibawa ke luhur gunung dipoe. Panasna di itu teh ya hanya hampir 2 lipat diurang panasnya. Di jaketan kaboro-boro dipoe jaba ditumpangkeun na luhur batu bari tumpangan di batu gitu. Tapi kuatna mempertahankan kalimat la ilaha illallah teh di pangeran anu sabenerna wajib ami Allah gitu. Teu lesot kalimat eta teh. Aya nama ku umih oge oyang akidah. Asup Kristen. Ya sih di keluarga eta we bahasana teh la ilaha illallah la ilaha illallah terus nepi ka mautna. Hari Bilal mah samang-samang sadi siksa teh naon bahasa nu kaluar teh ahad hiji daya dua seperti latajim jeung usya gitu. Tak jadi mempertahankan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala teh nepi ka nya itulah narohkeun nyawa dina pada kuat-kuatna disebut keteguhan keimanan. Eta tantangan berat di zaman harita nepi ka disiksa. Takumaha zaman ayeuna nya nyalawan teh mah ayeuna teu kalesotkeun kana keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala. Nya upamina teh mah kalesotkeun kehendak Allah, aturan Allah. Nya sami wae nya. Gitu. Ninggalkeun aturan Allah Subhanahu wa taala sabab terhambat kunaon lain aya anu ngahalangna lain anu ngancam ya. Terhambat ku pagawean ya atawa terhambat ku kegiatan-kegiatan anu sejen gitu atawa ku anu ngarupakeun setan jin ya. Setan aya di jiwa masing-masing anu megata nolak nah, karena keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi keayaan teh jauh pisan zaman harita lamun sing dibandingkeun jeung ayeuna. Tak itu di antarana geus kaalaman ku jalma zaman baheula dina rangka mempertahankan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masih kene pengertian oke ini pengertian. Terus nomor keduana dasarna. Eta dasar akidah teh dasarna naon bae aya dasarna nya. Nyata ya di Al-Qur'an, As-Sunnah. Oke kalebetkeun ijma para ulama akhir nama kias oge bisa berlaku. Naon ari Al-Qur'an teh? Ari hartina Al-Qur'an mah artina bacaan. Tina kecap qara'a yaqra'u Qur'anan qira'atan. Dari anu masdarana. Qara'a bis maca, yaqra'u kita bakal maca, Qur'anan bacaan, qira'atan bacaan. Seperti qira'atul Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Ya mah arti lapiahna. Ari naon disebutkeun Al-Qur'an mah wahyu Allah anu dipaparinkeun ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu.
ngan peda sisirna dina Al-Qur'an mah akidah teh dibahasakeun masalah iman. Wah, loba bahasa imannya. Seperti di surat An-Nisa, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Gitu. Ya jalma-jalma nu ariman kudu iman maraneh kabeh amsa benar-benarna. Gitu. Teh eta ge nuduhkeun kana perintahnya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan kalimat iman. Atanapi al-hadi as-sunnah. Naon sunnah teh? Perilaku. Ya. Ucapan, perbuatan, naon deh? Pangantep. Ya. Ucapan, perbuatan, pangantep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naon ari ucapkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seueur anu aya hubungan sareng masalah keimanan. Dina hadis disebutkeun mahwal iman aliman antu minabillah wa malaikati wa kutubi rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadri khair wa syarri. Eta sahabat Kanjeng Nabi. Atanapi pada malam Kanjeng Nabi naon anu tos di didamel ku Kanjeng Nabi pasar Nabi nya tulas-tilas pada malam Kanjeng Nabi sadaya nya lamun harita tiasa langsung gitu tiasa langsung mencariyosan nguping cariyosan anjeunna upami pada malam katingal pada malam anjeunna. Matak dina hadis qala Rasulullah SAW eta anu ngaruping kana kasauran Rasulullah SAW gitu. Upami ayeuna pada melanana raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi tos ninggal ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti sehubungan sareng pada melan anjeunna. Terus naon pangantepna eta mah perbuatan para sahabat anu teu digeureuh-geureuh Kanjeng Nabi. Anjeunna teu miwara teu nyara nya teu nyare teu nitah kitu diantep ku Kanjeng Nabi. Eta anu misal loba dibahasakeun khobar. Berita khobar cenah istilahna teh ucapan perbuatan sahabat anu diantep ku Kanjeng Nabi. Naon di kadang-kadang angan-angan Kanjeng Nabi oge kaasupnya rencana angan-angan contohna seperti naon puasa sunnah naon dah lah tasu'ah nya tanggal 8 Muharram pan biasa puasa teh tanggal 10 nya Asyura gitu. Tanggal 8 pernah direncanakeun ku Kanjeng Nabi. Lamun sing kaula nepi kana umur Muharram bakal datang kaula rek ngalaksanakeun puasa tanggal 8 gitu. Mata loba anu ngalaksanakeun puasa tanggal 8 Muharram eta ngarepikeun rencana Kanjeng Nabi. Nya anjeunna teu kantos ngalaksanakeun margi kabujeng ngantunkeun gitu. Lamun seuk nepi umur kadinya teh ngalaksanakeun gitu. Tah satuluyna nya dasar jadi dasar oge ijma ulama gitu. Naon ijma ulama teh? Kesepakatan rempuk jukung nya babadamiana para musyawarahna para ulama. Gitu. Nyata nyawalakeun keur netepkeun
hukumna hiji perkara netepkeun hukumna. Nah kitu teu jelas mun teh mah dina Al-Qur'an dina Sunnah mungkin ya. Anu teh pernah kusal Al-Qur'an mah ngarepikeun global secara garis besar. Mungkin di zaman Rasul teh pernah terjadi. Nah, mun teh mah terjadi di zaman para ulama gitu. Para imam seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, jeung sajian-sajianna Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Imam Ahmad jeung sajian-sajianna. Jadi lamun teh mah aya kasus hiji hal terjadi anu tersirat dina Al-Qur'an al-Hadis, maka netepkeun teh kesepakatan disebut ijma, artinya kumpul para ulama keur netepkeun hiji hukum gitu. Bisa jadi dasar ya, jadi dasar. Ngan hasilnya memang ayat baru pak ijma mah ayat disebutkan ijma qauli nyata eta kesepakatan eta ide-ide teh disepakati ku sakabehna tos ayeuna urang tetepkeun ku saarea hukumna teh kitu mun sunat wajib qauli. Oke aya ijma sukuti. Jadi tos ngaluarkeun ide-ide para ulama teu aya komentar. Ya. Jadi masing-masing pendapat we gitu. Eta rada berat bahaya. Nah, sukut gitu. Ya walau alam nah toleran atau kumaha. Jadi kesepakatan masing-masing gitu kayak seperti itu. Anu pangayana sok aya naon kiasnya kias artinya disarupakeun gitu disarupakeun mun teh aya mah dalil anu khusus netepkeun kana eta perkara teh gitu nya disarupakeun kan bisa gitu. Tapi nyarupakeun teh nya anu layak disarupakeun anak. Jeung nyarupakeun mah nu paneuri kanu ti heula. Mustahil nyarupakeun anu ti heula kanu paneuri nya. Kenela saruakeun we jeung mungkin bakal datang mah bisa. Gitu. Saruakeun we mun teh mah kanu ti heula. Model salat jeung puasa ya, dina hukumna teu bisa. Ayeuna mun teh mah salat disawakeun kana puasa. Naon sababna? Beda. Nalika diwajibuna yang teu barang kene salat. Ya. Salat. Puasa mah 2 tahun setelah hijrah karek diwajibkeun puasa. Dalam mun teh mah salat disarupakeun kana puasa. Hari puasa mah tara aya anu nyarupakeun kana salat. Jadi anu sok aya nya. Contohna seperti ieu. Kan puasa ge aya kode salat ieu. Berarti salat disarupakeun kana puasa, mati heula disarupakeun kana paneuri gitu. Nah, rupana teu seperti kitu. Kias nyarupakeun teh mun arek mah anu datang paneuri disarupakeun kana teu saruakeun we jeung geus ieu biasa namanya dina urusan dunia oge ta eta dasarna akidahnya dina Quran jeung hadis gitu. Satu wina main bola aja sekarang. Atau saya dua rupanya kayak di pengertian
nyarupina namanya mukadimah we. Kelima tidak. Mukadimah dina akidah ya pengertian sareng dasarna gitu. Tacan bisa materi akidahna nyarupina alhamdulillah bisa gitu tiasa ya, dipegar di Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.